sapi dogan coba gitu. Yo, obat jelema coba. Aneh, mana mah Yuli? Da rasaan mah sapi mah anakan eueun endogan. Aya aneh urang ge aya ke dogan teh segede gede banget pokoknya malah. Obat jelema aneh si Yuli mah aneh. Baha meureun. Ih, bejangan mana mah teu ningali itu lagi. Kira Kade si Yuli mah sok ngaya-ngaya. Percaya geus bae. Abang ke mana, Bang? Ya, tadi di empang ngangon lauk. Oh, lauk. Heeh. Lauk saha? Lauk batur meureun kan. Ayo, dirinya kan di mana sih? Kebon saha? Ya, Tahu lah. Tabudak teh kunaon? Mau teh ngedua apa? Mana tuh? Masih masih Pak. Mana weh? Tinggal-tinggalin eta. Mobil. baik. Oh, di mana, Mang? tas neangan sapi neng. Boga kitu sapina. Henteu. Ampun-ampunan. Itu sendal teh alus tuh main. Tah kameramen ah. Enggak mau coba di tetepun wae. Non. Namanya karena Iya, gua yang meng-mengan. Tinggal orang sini ikan batang. kurang ge. Orang bosan pisan euy. Bosan orang di sana euy. Tadi Di mah wae ke situ wae. malam mun ieu euy orang meng-mengan. Tapi baru dah. Teuing, Kumaha mun ngajakan budak awewe deh. ah, ayo. Ayo, Ayo. 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 Ayo tapi cing wae di dieu. Ya, Ayo sok bodor wae. Ayo budak awewe baru dah deh. Mana? Ayo ada. Teuing, ngomong kumaha? Oh. Dingin ya orang pugukeun teh aya teh. Mana sih? Iya, si Aden teh aya ngajakan Meng-mengan. Meng-mengan. Bahasa Sunda nama. Bahasa Sunda nama. mah darah. Ayo wae. Geus lihat pemain. Ayo Di mana? Tapi di Bandung. maranan. Heueuh puguh eta teh di mana? Model si Dede kamu si Dede. Iya, tanggal acara melen kemana lagi gitu ya. Ceremeng. Tapi nanti sangka anak hari deung gitu tah. Cerame Ada buah. ante tak kadunya. Dan tangkal ceremeng da. Terus itu ayeuna. Ayo, ah. Orang pugukeun. Ayo. Orang eta neng si Dede enak. Woi. Itu. Ini kuat. Dah, ini woi. Modal. Udah macam apa? Modal tepat tu. Jauh Pak Imah dia dah. Ayo buru-buru ah, burit manten. Bahasa Jawa nama puyem. Teh bahasa Jawa na puyem. Jangan lah eta teh mun di dahar macam apa. Ai Jepang na naon? Korelang gitu kan. Bisa kursus Jepang, karese nu paling pasti. Dodoman. Aduh, teman. Adik. Itu kan parah ini. Di sidik-sidik juga si Dede. Heueuh bodas. Masih Jim. Masa bojing? Bener. Tuh. Neng cebok. Wah, ayo. Ah, kita dulu lah. Dek. Ayo mana keur naon, Dek? Mana kawan? Adieu. Kayak naon marane teh. Eta leungeun kunaon di katukangeun, Dek. Henteu dengan naon tuh. Bau naon? Ieu bau naon ya? Emang kita ambil? Yuk mana? Yuk kunaon deh? Bau ih. Naon? Buah eta urut mana meureunnya, Dek? Eta kena kamari meureun. Kamu tuh enggak kakarek peda we bisa tenda jauh ka imah. Orang deket mah da. Balik ka imah. Kayak naon sih?
Iya barudak arek Panas yang tai ini. lah kan nyawan kurang nya. Naon? Kan nyawan ieu mah ya. Ieu barudak ngajakan eta cenah. Cik sumput. Mana daek teu. Bicara Sunda mah mengan. Kurang keur musuh tadi itu tuh kuat yang modal. Terus menang teu ah. Macan. Ayo kucing jemput mah. Ayo. Di mana sih? Di itu. Teuing tempat dulu gawe pokona mah. Jadi tuh cenah. Di itu ya. Di dia bisi ieu pas sampai. Ayo. Yo. Panas ya yang tai. Bau bau Angro ah. gitu teuing atuh teh. Jauh ka ieu mah. Ngomongnya angro. Woi orang nyiapkeun lah TP nanya teh lah. Ya, bingung tuh dah orang balik ya jauh. Beraya euy. Siji, loro, telu, 4, 5, 6, 7. Siapkan Den. Rasan geus. Guys. Ayo. Cepat filmna nah. Batang itu batang. Tadi ya di patana ya. Dia ya. Darah rasaan orang mah ieu mah asam. Aduh. Ye, mah ngalikeun naon nih bantuan atuh. Tuh, ambil tere gitu. Bara. Bayi itu atuh. Ibarat Den. 10 orang rasana. 10. Ampun-ampunan ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh bener. Aina ngalungna di situ tuh barisan. Terus barisan apa? 5 lengkah. Daun. Ya ulah garisan heula. Ulang garisan heula. Sok. 1 2 4 5 6. Tadi deh yo. Garisan yo. Tang teh. Den mana neangan dina Den? Den. Neangan ieu, neangan daun. Panjang daun. 2 3 4 5 genep 7. Berarti genep eta mah. 7. Oh, ya 7. 7. Main dagon ini nya, dagon ya. Ye, anak iya lila. Iya we nu ieu non. Cing ciripit, siu. Dak, iya cing ciripit. Ini si jerepet yang nama. Ayolah. Ayo, Ambil tere. betara Didinya lu. urang ya. Bau teh tak. Bau bawah ya. Entok kena. Yor adu dat cuma. Cing ciripit satu lang Sabawang. Sarano kacapit. Si Dede. Mana tadi mau? Taman tuh kacapit eta mengepet. Balikan deh ya. Catnya. Cing ciripit satu lang apa capeng. Aing mah. Den men. Wayana Den. Gantung ditutup. Aing mah yang batu. Kumaha ngajakan teh kalau emeng ya. Iya apa? Urang nih makan nya. Tak iya tak. Begini we teh. Aduh, udah tah. Gitu tuh. Oke, iya. Yo. Den, mana emeng sa Den. Itu orang heula Dek. Yo mana heula. Urang cek deui. Mana euy? Ya, tapi itu Ya. dia mah. Kurang deh. Teuing tah urang ah kitu mah. Ah, licik meureun mana. Oh, mana? Teu aslina. Aku tadi geng siu. Balikan dia, Balung meureun. Eta mah teu urang eta. balikan dia. Menang ya, enak ya. Ayo sok. Nah, kuain rek dibatin deui ah. Hei, kadaria weh. Inang tung deui itu. Aneh mana mah. Dan wayahna balikan deui ah. Sok lah, urang pasarang. Beneran sih. Sok lah, benang. Menang ya, nama ya. Ayo. Sok.
Kan banyak kok kita tinggal iya. Kan memang itu jemput nak. Kan banyak kita tempo iya. Oh itu. Eta. Satu aja. Jemput ah. Kemana ibu budak teh? Aduh, kan kurang ya anu meng teh. Nah, euy. Lapar euy. Amling kene jajan heula tuh warung. Duh, ka dieu euy. Di meser kue. Berani yuk. Dua ribu. Bi. Marana di euy budak teh ah. Kenal euy. Sanya. Susah ada. Wah tuh nya. Wah. Kita tinggalin euy. Basirem ampun. Oh, apa? Untung gue beling. Oh, sendal ke mana? Aduh, pusing kita namanya nyebut teh. Nyamar ah. Nah, iya. Nah, kayaknya mah ya terus ganti ya jadi Pak Rahmat. Nah, ya, waduh, banyak mohon makan ya, rumput. Ah, mau kau telah sendal ah. Kalau budak tehnya rumput tak gitu. Cinta namun pun wah nyumput ya. Aku mah we mang. Terus itu nya. Mana sih budak teh lah sendal teh. Yang, sudah deh. Enak. Atas sendal amang tunggu setting. Duh, mahal Kilo tah. kilo was bang. Supermarket. Sendal mah. goceng kilo. Iya, goceng kilo naon mahal tuh talina ge. Halus sih mah. Tali rapia ini. Ya halus lah. Dibalik. Mana? Ah, iya, ayo. Cek sate balik. Tuh cara orang. Mana kenal sih? Bukan ucing iya. Oh, Nah. urangnya ke mana sih nyalieur dah? Ka dieu mah. Semuanya amang mah kali itu ah. Mana tuh kan urang jang. Ya, yang ini mah. Nun mang. Lapur euy, gedekeun beunang budak teh. Ka mana nya? Rumputna euy. Kudu ngagunakeun jalur khusus mah euy. Kepangi-pangi lapur. Lah ya, jampen aya.
ranjang rinjing, nanggung rinjing. Dito gencang, aya anjing gering. Nah, anak ya jrek sia. Nah, si anak enggeus. Si Yuli ya tinggal diincar. Kumaha nya? Ah, jangan weh. Nah, si Yuli ya. Oh, mana jeung mana? Ah, pokoknya mah geus kanyahoan pokoknya mah. Si Yuli geus kapanggih, tinggal si Anis, si Intan, jeung si Dede. Heeh. Udah euy duaan. Ah, Intan, Anis. Nis, geus kapanggih, Karunya si Eden sing neangan suka kapeuting kayak disumputkeun calong wewe deh. Neanganana. Mana sih? Dek. Meni segala nyamar teuing. Pokona beunang we lah geus. Saha maneh? Geus pokona mah beunang, Dede we. Oh, lain oge ieu mah lain Dede. Tuh kan, geus kanyahoan laga si Dede mah biasa nama sok gagara bujur kieu Aduh, tah. geus kanyahoan deui aya nama ah. Geus kanyawan enak mah. Kan can beunang kaji saha? Si anak pugu. Si anak. Si Udin beunang can. Si Udin tah, pugu eta mah lieur euy. Berarti tinggal si Udin ya teh. Lieur eta jangar buset. Ka mana wae ya? Yang geus atuh orang teangan lah yuk. Anu tadi nunggu baleuna ka marana. Nyaho karumpul meureun. Itu belum tepat yang modal. Baku ini mah. Aduh. Kieu hulu teh euy. Sasi eta nu ganeng lah. Dengan orang teh posisinya teh di dieu ngeunan. Sate orang di kebon jabon da keur itu mah. Ya pak, cangkeng teh pegal kieu euy. Sing ini garaneng itu. Konyahoan ah. Unang eh. Jalan tuh pakai sendal. Geruan coba geruan. Din. Kalau ari cingki itu nya. Naonan si Sita anjing ka gugu da. Ade turun. Mending ari cingki itu. Mana kenaon di lut? Kumaha Den ucing-ucing sumput teh? Ngus-ngusan. Dia lah we ka dia. Rek naon sih? Dia. Kedeng, jagoan. Oh. Maturunannya. A few moments later. Din, turun. Ayo atuh. Kedeng. Ayo atuh. Iya. Ayo ka dia. Ini ampun.
Kodong dagon. Kumanya caranya? Jam segala tuh. Kameramen. Ampun-ampunan dah si Sarudin. Sendalnya. Orang turunnya. Siun euy. Ayo atuh. Ngacangkeng nyeri itu kumaha tuh. Bari peureum wae kitu nya. Datar nepi. Bismillah. Dogan gitu mah. Ampun. Orang can nepi. Baralok Mana itu naon ieu? Pugu orang teh. Ucing-ucingana ngeusan. Set deh. Iya, sapoe saputing. Oh, bener deh. Berarti ngendong meureun tade. Kamari. Eta apal orang mah da pokona mah sare da orang Mengan kemana? Nah, batul got geus nyerah. dikira orang teh kareke tadi da can bareunang. Orang geus Urang menang hungkul can beunang teh dek. Diculik ieu mah namanya mah. Kelong. Kelong. Urang beda. Emang mah sare di dinya we. Itu ngobrol ah. Ayo. Pak. Duh, sendalna nuhun ah. Tarik ke mana sih mana? Sekolah PAUD euy. Oh, ya kan sekolah pertanian ya beda. Pertanian. Pelak cabe urang. Mata coba. Daripada mana kulina jeung budak. Udah nggak, udah kan jam budak TK, mana yang tiluan sok orang lobaan tuh. Oh. Ayo siap. Pusing hubungan masyarakat ini Mbak 2000 mangkat ya. Ayo motor tiluan. Itu tetongkai itu mah kebon, sekolah ada sing Kebon. Itu mundur. Nyasar nih katanya nyasar. Kayak sekolah kok. Sekolah ka ditu, itu mah kebon. Pertanian. Pertanian tapi kita ka sekolahan. Gerak itu. Jadi cara pengurus ya. Ayo, siang. Ayo. Ayo, Pak. Bolon. Pak, bolong, Pak. Iya we meureunnan. Pak. Bawa naon, Cak? Itu cara kurang Ngewan. Bawa Ayo di bawah aku ieu preman wae. Bisa minggu tara asup ka mana euy? Cak. Anjir, seminggu ieu budak. Pertanian sih nak ditu. Pertanian majar teh ka ditu. Pertanian. Tapi na teu mawa parang jeung pacul. Ada eta nu tukang saha? Kumaha sih urusan? Kolot. Eta maksudna rek kumahaan. Kolotan kene anak. Ya, maksudna rek kumahaan. Siksa we Pak, Pak. Sabenerna mah udah kumahaan. Sekolah ka ditu. pertanian gitu mah. Ini dicegat. Dicegat dah butiluan tuh. Masyarakat dicegat. Kebon salah. Orang aneh ya, sekolah pertanian. Sekolah ka kebon mana rek gelo. Oh, ya. Artinya nyari dia. Ya, jangukeun. Sekolah masing bener. Aduh, Itu menurut kamu. Icing. Bener orang niat lagi ke kebon. Sekolah teh sing bener. Pertanian. Ya, saya mah kieu we ya. Mana hayang boga nilai teu ieu di rapot teh. Oh. Pasti bener lah. Ayang. Hah? Ayang. Anya ari geus mah geus moal liberani. So. Ya bere duit atuh kajen ya. Aduh, lah. Punya duit mah pakai hayang duit. Mana ge ka sarwana. Ayo geus ayeuna mah tong ngomong ayo urang ngiluriumkeun lajeng guru ka omongan lah. Ayo. Ayo kadang lah. Mana?